Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-42. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Serta acan dipedari dongengna sakumaha biasa ngaturkeun debu nuhun laksa ketib kabiangahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kenal waktos. Wilujeng ngadangukeun. Urang caturkeun ayeuna pamirsa nyaeta kaayaan Jang Kamin. Sanajan ngarasa sedih ari pikeun Jang Kamin mah sedihna lantaran beungeut katingali maniragat katambah sirahna bareuh tapak ruyung anu menyayang. Atuh manehna teu liar gawena teh humarurung beki lila karasana beki nyeri nyanyautan dikedengkeun henteu genah, didiukeun henteu genah, atuh tungtungna cingogo bari siduru di hawo. Ningali anakna kitu Bah Jamil watireun pisan terus bae harita teh Jang Kamin teh digeroan atuh manehna teu nembal da ngomongna ge teu bisa sabab sanggeus di imah mah kaayaan jadi beda segala rupa karasa atuh Bah Jamil keheuleun terus ngageroan deui. Kamin kadieu sakedeung Jang abah aya picaritaeun heula. Lantaran terus-terusan ku bapana digeroan Jang Kamin jung bae nangtung sarta harita nyamperkeun. Gek diuk deket si Tihul sanggeus Jang Kamin nyamperkeun ka Bah Jamil ngomong. Kamin, cing pek terangkeun ka abah kumaha eta teh pangtepikeun ka kitu. Geus kuat ngadongeng atawa encan? Aduh, tegiat Bah. Lamun nyarios panjang sok terus lieur, jawab Jang Kamin bari terus tungkul deui. Oh gitu, jawab Bah Jamil bari ngarereti kasih Kewen pok manehna nanyakeun. Kewen, ari lain kunaon teu daek nerangkeun bae asal muasalna. Ah, langkung sae ka Jang Kamin bae abah. Ngarah raos sadayana, jawab si Kewen ti mimiti datang teh can ngarusiahkeun nu sabenerna. Kunaon ieu teh? Bos nu sawulueun sia. Ayo terangkeun Kewen. Kunaon si Kamin tepi ka kitu? Teterang abdi mah Bah, margi harita teh nuju mioos ka Bagendit, ari nyi epon teu tiasa ditaros deui. Malum harita Jang Kamran maot, kedah kasaha atuh abdi naroskeun, sababna Kamin pang kitu, ceuk si Kewen malik nanya. Nah atuh lain teh, lain nanyakeun ka Sirot. Nu mawi Sirot oge nuju sareng abdi di Bagendit. Malah Jang Kamin nu hayang aya sorangan di imah. Tapi barang abdi datang tas neangan mayit Jang Kamran manehna kasampak keur gegerungan nu mawi kasaha abdi kedah naroskeun ari lain ka Nyi Epon mah. Tuh Bah Nyi Epon ngalangkung cabi taros siga rada gumbira katingalna mah ceuk si Tihul rada gumbira ningali Nyi Epon teh. Nya Tihul cing calukan ka dinya, jawab Bah Jamil mah rusuh. Nyai Nyi Epon cik si Tihul tarik pisan. Kah, jawab Nyi Epon gancangna kara da apaleun kana sora si Tihul teh. Kadieu nyai sakedap disaur ku abah. Gancang Nyi Epon nyamperkeun terus harita teh unggah gek diuk di tengah imah yang hareupan Abah Jamil. Sanggeus Nyi Epon diuk mah ka kara Bah Jamil nanya. Nyai syukur bae ngaliwat.
Puguh abah teh karenanya si Kamin tapi tedai kelembalan dan nyeri hulu cenah menitingnya rangut ngab-ngaban ari nanya kasih kewen teh nyahoon deui lantaran bareng jeung si Rod waktu tadi teh bisa nerangkeun nu sabenerna Nyi Epon. Tanya Bah Jamil kekeh hayang nyahoon. Tiasa abah, malah abdi oge terang pisan, jawab Nyi Epon tedaikeun ngabohong, ngingetkeun ka kolot keneh meureun. Syukur Nyai, sing terangkeun kumaha pang manehna jadi kitu teh. Kieu abah, waktas abdi nyiruruk tas titeulem, jang kamran teu katulungan sanes. Tah harita si Rod sareng boga imah mios deui, dibarengan ku Kang Kewen. Ari Kang Kamin harita teu daek ngilu, kekeh bae hayang di imah nungguan abdi. Atuh ku si Rod teh diidinan, tapi kawastos kitu watekna Kang Kamin. Sanggeus sararea mios teh gancang manehna nitah ka abdi, sangkan ka kamar disalin heula. Namung waktos abdi di kamar, manehna nyamperkeun rek maksa panginten. Tapi barang suk manehna ka jero kamar, abdi kesit ngejat. Kaluar, bari rek terus lumpat ka tepas. Ngan hanjakal Kang Kamin oge kesit harita teh abah. Da teu kanyahoan leumpangna jol-jol geus ngabedega bae di lawang pantok, ngahalangan ka abdi. Maksudna mah panginten. Atuh abdi teh kapaksa cicing nyekelan budak di tengah imah. Tah keur kitu teu kanyahoan bah jol-jol baletak aya nu neunggel ka Kang Kamin teh. Tepi ka kitu tah geuning ari nu neunggelna musuhna pribumi. Ceuk katerangan mah, tapi anu diarahna nuju ka Bagandit. Ari nyampak tuang putra, atuh teu matak heran lamun jol kadinya beletak neunggel teh dan teu tatanya heula. Cuk Nyi Epon bari terus nerangkeun eta jelema sarta nerangkeun yen pribumi anu dianjurkan saputing oge anu ngaranna si Kebul hiji waktu rek ka dieu sabab manehna bogohon. Oh kitu Nyai, pantes si Kamin tukang cilaka sabab manehna tukang papaksa. Ngan maksana ka awewe jeung ka anu henteu sukaeun nu mata kaharti atuh. Ayeuna mah paingan si Kamin lieur hulu teh bet balora hulu ilaing keur bareuh sok sanajan teu bareuh oge lieur bae si laing mah. Cuk Bah Jamil rada cemerut sabab ngartieun yen anakna salah paingan si Kewen teh daek ngomong. Sumuhun kitu bah, numawi abdi mah serba susah bae. Ari sasarangan sareng Kang Kamin teh, jawab Nyi Epon bari melong ka Jang Kamin anu gawena ngeluk bari diuk ngahurun balung. Leungeunna nangkeuy gado bari meurumkeun panonna siga nu ngararasakeun ka nyeri. Rek naon tah si Beyedug teh ka dieuna Nyai? Ceuk Bah Jamil nyebutkeun ka si Kebul teh si Beyedug. Rupina kekeh bae mika hayang ka abdi bah. Kada Nyi Epon ulah daek, cek si Kamin bari peureum ngarasakeun ka nyeri teh ngilu nyarita. Aduh, ngilu ngomong sia sakitu geus sebentar teh. Cek Bah Jamil bari ngaleret ka anakna sabab sangkaan manehna mah anakna teh ngarasakeun ka nyeri. Tapi ari ka Nyi Epon mah teu weleh tibelat. Lelebar abah, piraku Nyi Epon kudu dibikeun ka si Kebul anaman, jawab Jang Kamin bari bentah heula sakedeung terus peureum deui haragung humarurung hayang dipikarunya ku bapa meureun. Nyai, engke lamun si eta ka dieu omat abah bejaannya rek minta tanggung jawabna. Jang Kamin tepi ka kitu tah ka si kasebelan teh. Cuk Bah Jamil kawas nu ngarasa hayang mang maloskeun anak. Mangga abah, jawab Nyi Epon bungahan pisan ditelatahan kitu teh sabab manehna hayangan pisan ditelingakeun ku Abah Jamil. Nyi Epon, cing atuh Nyai sakali mah akang teh laksanakeun hayang kawin ka Nyai. Saminggueun bae Nyai. Cuk Jang Kamin nyarita deui bari humarurung. Nyi Epon teu ngajawab lantaran manehna oge harita rek ngabejaan yen bieu antara si Rod jeung kolot natas padami rek balik deui karawin antarana bulan hareup nurutkeun itungan si Rod. Atuh pok bae ngajawab bari neuteup ka Kang Kamin. Kang Kamin, abdi oge hayang nikah Kang, jawab Nyi Epon teu kebat nyaritana teh lantaran kaburu ditempas manten ku Jang Kamin. Hayang nikah, aduh no Nyi Epon,
Cek jang kamin bari nyembah ka nyeri nama teu karasa ngedak-ngedak jadi jag-jag. Laras Kang Kamin hayang kawin abdi teh, jawab Nyi Epon bari netep ka Bah Jamil. Jadi Nyi Epon teh hayang kawin deui nya. Kasaha anu dipikah hayang teh Nyai? Tanya Bah Jamil mani olohok teu nyangkaeun meureun sabab cikene katinggalkeun maut ku anak, ari ayeuna geus hayang kawin kawas nu palera ka budak. Laras Bah, malah kupun bapa mah tos ditangtukeun. Waktosna oge nyaeta sasih payun. Hutan geus ditangtukeun Nyi Epon, kasaha Nyai? Ka Sirod Bah, bade dibalikan deui ku Sirod. Duh, nuhun teuing geulis, pek wa bari doakeun nya. Sing saluyu jeung ulah aya gogoda saperti nu geus-geus. Nuhun Nyai, Abah diwartosan. Cuk Bah Jamil bari ngaleret ka si Kamin pok neruskeun omonganana. Tah Kamin dengekeun ku laingnya. Jadi ayeuna teh Nyi Epon rek dibalikan deui ku Sirod. Kadenge eta mah henteu. Ulah kumaha wani ngaheureuyan deui Nyi Epon nya. Ah, Sirod mah kadada masnya Abah. Keun ku abdi rek diusulkeun atuh geus diserahkeun mah geus bae tong jeung dibalikan deui sagala rupa. Kahoyong abdi mah, jawab Jang Kamin bari ngalimba. Nah maneh make jeung ngomong kitu sagala euy. Nya urut mah kitu keneh meureun Bah. Alusna mah agehan atuh sabulaneun mah keur batur jeung sarwana deui jeung Nyi Epon teu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa ieu mah. Rupa-rupa jelema teh, jawab si Kamin bari jeung nangtung leos ka dapur deui neruskeun si duruna. Bah Jamil jeung Nyi Epon manehna bati olohok ningali pola anakna teh, dipikir mah mata keheul henteu narima papasten. Gawena teh tetep bae sok hayang menang sorangan, lamun aya kahayangna teu beunang dipungpang. Teu beunang disisilihan, sakitu awak geus ruksak hate leutik tetep ngait atuh Nyi Epon langsa pok nyarita ka Bah Jamil. Bah, abdi teh teu aya maksad ti kapungkur oge hayang nyeri ka Kang Kamin teh. Namun kumaha atuh dan teu suka abdi mah. Wah, didenge teuing Nyai si Kamin mah salah keur dilahirkeun eta teh. Salah kumaha Abah, saha nu salahna? Cek si Kewen jeung si Tihul hayangeun nyaho. Nya sincir nu salah mah. Kumaha kitu make nyalahkeun paraji? Si Tihul heran. Atuh, teu aya hojah pisan nincir mah euy. Waktu harita dewek teu sadia uyah jeung asem. Ari cek sincir, keun bae cenah. Eueuh nu kitu-kitu bae mah. Da moal teu uyahan teu sarian, tapi buktina ayeuna geuning. Jang Kamin teh teu sariannya. Nyematak Nyi Epon teu bogoheun. Eueuh bae rupa manehna mah matak uruyna teh da kurang uyah jeung asem. Bet komo keur awewe keur lalaki oge matak sebal. Coba pikir ku maneh Tihul, lain budak lembut manehna teh keur diajak ngomong sabener-bener ku kolot teh lewas ka dapur deui teu puguh. Budak naon kitu patut keur mah geus kolot manehna teh. Cek Bah Jamil mani jamotrot. Nyi Epon dawaseun pisan ngadengekeun Abah Jamil ngagelandang ka anakna atuh terus ngomong deui sorana teh dumareuda. Bah, cek abdi mah Kang Kamin teh sarian Bah, namung anu ngajantenkeun abdi teu ngalayanan ka anjeunna mah sanes lantaran anjeunna awon rupi, sanes lantaran anjeunna kirang sari, namung abdina atos katarik batin ku Kang Sirod. Ti kawitan abdi menter, cek Nyi Epon ngaranda geula nyaritana teh kawas nu mikir deui ti dinya kakara neruskeun omonganana. Ari ayeuna pang abdi hayang rangkep deui ka Kang Sirod, sanes abdi teu hoyong milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Namung kahiji ti kapungkur oge duriat abdi mah nganteng ka anjeunna teh Abah, komo deui tos gaduh ati lah anu wajib dimungule dijaringna diapingna teh ku indung bapana. Sanes kitunya Abah. Nya bener kitu Nyai. Abah mah panuju ka Nyai teh keuntung dipake hate anak Abah mah da geus kitu adatna, da geus kitu laku lampahna, lain goreng warahna tapi goreng adatna Nyi Epon. Aya paribasa adat lebih kuat tibatan warah. Namun abdi mah teu boleh bae ngadoakeun Abah
mudah-mudahan Kang Kamin teh sing enggal kagungan istri ngarah henteu ngaganggu kasadayana. Moal boga pamajikan Kang mah Nyai, tepi ka Nyai geus nini oge sakali nungguan ka Nyai. Wah rek ditungguan bae tepi ka mana bae oge. Ceuk Jang Kamin nembalan ti dapur. Kumaha tah Kang Kamin mah? Kalah kitu Abah. Ceuk Nyi Epon nanya bari kerung siga hariwang sieun Kang Kamin ngusutkeun. Dipikir teuing Nyai. Keun sina nungguan tepi ka urang sararea pae. Coba Bah Jamil kawas nu keuleun pisan. Kumaha Bah? Mun tuang putra ngacaukeun kana rumah tangga abdi. Keun bae tanggungan Abah eta mah. Lamun anak Abah ngacaukeun mah, Abah anu bakal nyiksana. Jawab Bah Jamil geus sadar pisan ayeuna mah yen dina soal eta teh anakna anu salahna. Nuhun Bah, abdi ngahaturkeun nuhun. Namung aya deui anu bade ditaroskeun ku abdi teh. Naon Nyai? Eta Bah, anu dianjurkeun di Garut ku abdi. Sawengi teh manehna teh keukeuh rek kanjang ka dieu cenah. Hayang ngenalkeun ka sararea. Kumaha tah lamun manehna anu ngacaukeunana? Ari Nyai, komo deui urang jauh. Anak sorangan namun ngacaukeun lembur sorangan ku Abah mah dicangcang. Komo deui ieu mah semah pan goreng patut semah nyieun onar di panyabaan mah. Tah nuhun ari kitu mah Abah. Ti ayeuna kaditu abdi teh ngaraos regreg lantaran diaping di jaring ku salira Abah. Sing percaya bae Nyai ka Abah, sabab Abah nu dikolotkeun di lembur kudu benar-benar bisa ngaping ngajaring secara kolot. Nyaeta kudu bisa ngalakukeun keadilan, kudu bisa nyugemakeun keur sararea. Lain kitu meureun anu dimaksud ku urang teh nya. Laras Abah, mugi-mugi bae sagala tindak tanduk anu rek nyieun kaonaran kajaring ku salira Abah. Jawab Nyi Epon gumbira pisan sigana teh. Tangtu bae kajaring Nyai, asal urang sadarea ngadorong. Hartina lamun manggih naon bae kudu boro-boro ngalaporkeun ka Abah, sabab lamun teu boro-boro ngabejaan mah tangtu Abah moal terang. Sumuhun Abah, jawab Nyi Epon bari terus amitan rek balik sarta dicaritakeun tadi nama anu rek ngabejakeun manehna rek kawin deui teh Jang Sirod. Tapi kagok cenahkeun bae ku manehna oge. Ari jawab Bah Jamil mah teu nanaon sarua bae cenah. Leos Nyi Epon ngaleos hatena bungahan pisan sabab Bah Jamil nyaaheun mangmenangkeun ka manehna anakna mah teu digugu da kahayangna minculak. Kawas kana peuyeum bae. Lamun geus hayang teh maksa teu beunang di sisi lihan nu matak manehna atoh sabab Bah Jamilna teguh mangmenangkeun anu bener. Ari Nyi Epon geus eueuh Bah Jamil belenyeh seuri sarta ret ningal si Tihul, ret deui ningal si Kewen. Atuh manehna bungangang lantaran batur-baturna teu aya anu cilaka, beleger teu naon-naon. Awakna sarehat pisan atuh pok manehna ngomong tina bakat ning ku bunga. Tihul, Kewen, dipikir-pikir ku Abah kaayaan ieu lembur, beuki lila beuki hegar, beuki loba jelemana. Sabab kabeh aranakan geuning, loba pisan budak. Ngan jakal pikeun urang teu boga pacabakan. Sajabati jumpa jampe lamun aya nu gering nu bener-bener ngeunah mah iwal teh si encir bae sakudang sakodong hayam sakudang sakodong congcot duit merewul anu mere sabab loba nu ngajuru. Tah kitu milik batur mah henteu cara milik urang sakitu jeung kasurupan ngan ukur tepi ka dahar. Jadi ayeuna kaharti benerna caritaan Sirod yen urang kudu ikhtiar. Sumuhun Abah, engke mah urang teh kudu ikhtiar anu kadada kaduga. Jawab si Tihul jeung si Kewen mani barang atuh Bah Jamil bungaheun ari pada ngengklokan mah. Cek urang tunda ayeuna lalakon Nyi Epon. Ayeuna urang guar deui nyaeta si Kebul. Padahal harita beurang tapi pantau jeung jandela masih keneh narutup kawas teu aya jalmaan keur mah taya tatangga. Imah nenggang taya batur katurug-keturug geuman. Kawas nu meunang ngahaja nyieuna imah dedinya ngarah jongjon teu kaganggu ku rupa-rupa panggoda.
tapi sepi ku sepina ari keur nu bogana teu burung jadi gangguan sabab ayeuna mah komo dinu sepi teh teu ngeunah sabab pikiran manehna ingat ngalayang ka Bandung rusras bae kanu geulis Nyi Epon mindeng kacipta nembongan manehanana atuh teu matak heran manehna jadi kagoda ku bayangna Nyi Epon. Cilaka aing teh ieu lamun teu dipanggihan komo beuki ruksak jasad teh kadang-kadang bisa gering nangtung ngalang layung. Tapi hari dipanggihan can ngalaman aing mah kalembur eta teh nah kumaha jelemana teh arah li naon deui mun jago kumaha jagona ari ahli pareurihna mah tetela da buktina nu ngaran Sirot teh jelema lungguh tapi eusi kumaha ari si Kewen saha deui baturna ceuk geureuntess hatena si Kebul bari ngarengkol di kamarna. Perengkel si Kebul teh merengkelkeun sukuna tidinya kakara cengkat bari ngareret ka luhur breh dina sela-sela langit anu carang ka tembong sinara poe atuh pok manehna ngomong sorangan. Aing geus 3 poe 3 peuting teu daek liar tapi heran nah ari beuteung teu hayang ngeundeusieun deui be edas ieu mah gara-gara awewe matak ngabangkarkeun kalakuan. Mending mana aing terus-terusan ngarengkol di dieu tepi kapae atawa nyampurkeun Nyi Epon tepi kapae. Keun dek disampurkeun ku aing sia. Pila kadar Bandung ti Garut ka Bandung mah teu jauh paling-paling oge sapoe ku leumpang teh. Keun hitung-hitung rek diajarnya babae hayang nyaho rek ngitung lembur ngajajah mamapai desa ceuk geureuntess hatena bari terus ngorejat hudang. Sanggeus si Kebul ngorejat kakara terus keluar ari breh horeng geus beurang atuh gancang kasusukan manehna rek ngadon mandi. Ari geus beres mandina kakara daek sasarap tapi ukur bubuahan nu babari tinggal masek. Sanggeus beuteungna subuh mah kakara manehna dangdan. Edas bingung deui bae yeuh aing teh. Mending make pakaian urang kota atawa make pakaian kampung tukang gelut. Tapi rek nepung anu geulis mah ulah make calana pang sia mending biasa bae ceuk geureuntess hatena si Kebul bari terus disalin. Sanggeus si Kebul tarapti malah make dibudugul nurutan anak soldadu terus manehna bismillah harita niatna indit teu mawa bedog teu naon da lain arek pasea pila kadar arek nganjang suganu geulis keur saeun nampi tamu ka manehna nu matak manehna lemor teu sadia pakarang. Teu kacatur di jalana manehna harita tepi ka pelebah ujung berung reg heula eurheun didinya kaburu kapoekan terus ngaran mondok bae ngararebna teh di masjid bari sakalian bae ngadedengekeun bejana kaayaan kota Bandung anu dina waktu eta kasohor loba jagona. Isukna geus kencring deui neruskeun maksud manehna rek nganjang ka Nyi Epon nya pelebah anu rame loba jalma hilir mudik mata lieur anu ningali si horeng eta daerah anu kasebutna Andir tujuanana si Kebul nya ngajugjugna kadinya atuh reg manehna eureun bari ningalikeun jalma nu harita rek ditanya. Kang, di mana ari lembur dungus cariang ceuk si Kebul bari netep kanu ditanya. Kumaha dedengean teh dungus cariang ceuk nu ditanya ngajawabna teh bari kerung kawas nu ngingat-ngingat eta lembur. Nya dungus cariang cenah mah ari bawahana mah Andir ari akang urang dieu ceuk si Kebul nanya deui. Puguh bae urang dieu mah akang dijurukeun di dieu nyaeta di Andir bapa akang di dieu aki akang di dieu nu mata kakara ngadenge ayeuna make aya lembur dungus cariang mah. Edas moal kitu ngabohong mah ceuk si Kebul malik nanya sarta paromana semuhan deul. Eta sugan di mana panggihna? Nu mawi di Garut ari panggihna mah malah lain panggih deui da puguh ngararab di kuring menang sapoting nya manehna mere alamat ka kuring yen imahna teh cenah di kampung dungus cariang. Susah atuh da gua kampung kitu tapi saha ngaranna eta jelema teh? Nyi Epon, jawab si Kebul lalaunan. Wah, susah neangan jelema anu teu sohor mah. Engke deui mah ulah nanyakeun kampungna, tapi kudu nanyakeun ngaran jelemana anu jadi gegedugna di eta tempat. Tangtu nyerahon serta pada ngajajabkeun ceuk nu ditanya si gawatireun pisan ka si Kebul teh.
Ke Kang aya gagedugna teh kantos nguping kuring oge. Kelah saha cenah da anakna mah ruksak di ditu teh. Cik si Kebol bari nyabak terangna siga nu mikir-mikir sarta ngingat-ngingat ngaranna. Saha cenah ngaran gagedugna di eta tempat teh? Cuk nu ditanya hayang geura tetela. Ingat aya nama Kang, jawab si Kebol bari belenya seuri bakat ku atoh asa aya jalan deui. Saha cenah ngaranna eta jelema teh? Bah Jamil cenah, jawab si Kebol bari netep sarta pok nguruskeun di omonganana. Kumaha kira-kira nak kenal akang ka manehna? Jamil, geus puguh bae eta mah kasohor atuh. Da geus kaceluk kawon-kawon kawentar ka jana pria eta majang. Lamun sok ti tadi nyebutkeun eta mah aya moal aya nu biro jol dituduhkeun bae ku sadarea oge. Cuk nu ditanya ngasin bakat ku bunga gegedug-gegedug urang andir sok loba nu nanyakeun. Kumaha kasohona teh Kang? Cek si Kebol hayang nyaho. Wah, loba kabijakeunana Abah Jamil mah lantaran ti bahala oge pamuntangan sadarea. Contona hiji waktu aya munding ti lelep kana embal. Mata kuatir eta mah ku munding. Gawena teh ngan disada bae. Oe cenah. Ari awakna beuki jero atuh teu mata kera namun sadarea harita gujrud rek narurungan. Alusna harita jola aya Abah Jamil. Manehna mah teu loba pikir teu kudu make tambang sagala. Ceru bae turun kana embal, belesak ka lebah munding, terus diangkat badan munding teh. Geus kitu kakara diseret, ngagulusur bae semunu hampang. Ari geus tepi ka sisi gancang diangkat, kawas ngangkat anak domba. Atuh gara ku sadarea dikeprokan sarta dibantuan meresihan anggoanana anu pinuh ku leutak. Teu budu jang, bangga urang dieu mah ku ayana Abah Jamil teh. Lantaran daya kapetolanana malah nu gondok oge dipindah-pindah ku manehna mah. Ari geus teu aya nu daekeun kapaksa ku sorangan bae ditande tepi ka gondok. Aduh, ku tante kitu Kang, cuk si Kebol mani olohok. Nya moal salah tah caritaan akang mah. Lamun teu percaya mudang buktikeun. Cuk nu ditanya ngagulkeun ke gedug daerahna. Naon deui kasohorana teh Kang? Bah Jamil teh aya di hiji tempat anu kacidago manana. Kebon-kebona rembat ku rupa-rupa tatangkalan. Katurug-turug loba tempatna dedemat-dedemit sarta saranget pisan. Tah anu pangsangetna teh di lebah sirah cai. Lain mata cai atawa cinyusu lain. Ieu mah totobrosan susukan di jero taneuh. Tah di luareun eta sirah cai aya balong jeung pancuran. Didinya anu ngagogohna teh bangkong hejo segede boboko, panonna siga panon domba cenah. Eta sirah cai dikuriling ku akar loa jeung muncang. Tah di sisi-sisi susukan pinuh ku daun cariang anu ngadungus tangkalna teh. Sigana eta anu disebutkeun dungus cariang teh lantaran loba tangkal cariang tepikeun ka mangrupa dungus. Nya disebut bae ku urang lembur eta teh kampung dungus cariang lantaran tandana eta kampung pinuh ku tangkal cariang. Kitu sigana mah, tapi wallahu alam. Lamun kitu akang teh ayeuna terang kanyeponya Kang, cuk si Kebol nanya deui. Ari terang mah henteu, deui mah akang lain didinya. Ngan anu tetela Abah Jamil mah henteu bogaeun anak awewe, tapi leuwih hade sampurkeun bae atuh ka dinya. Sabab geus kapanggih Bah Jamil mah tangtu kapanggih sadarea oge nu aya di eta lembur mah. Sabaraha jelema tangan-tangan Bah Jamil teh Kang? Cuk si Kebol nanya deui. Anu nyaho akang mah aya tiluan, hiji anakna lalaki, kadua anak buahna duaan, tah kitu anu deuheus pisan mah. Palebamana bumina teh Kang? Cuk si Kebol nanya deui. Ti dia oge kaciri tuh geuning, anu itu aya tatangkalan ngarunggunuk, eta teh tangkal loa. Serta tangkal eta anu gigireunna nyaeta tangkal muncang. Sarua gedena nya. Cuk nu ditanya bari nunjuk kana tangkal loa nu ngarunggunuk di belah kulon. Si Kebol terus ngaliuk netep kana tangkal loa nu kadeuleu ngarunggunuk ku manehna teh ditetep. Kaciri mani geuman eta dahun siga cicing teu beda jalma disimbut. Atuh pok si Kebol ngomong hayang nyaho nanya deui. Nya bae sigana mah geuman di eta tempat teh Kang.
Sebab kuring oge anu ti kampung serta teu heran neuleut tangkal kiara, boh tangkal loa, boh tangkal naon bae anu gelede teh teu cara ningal ieu ti kajauhan geneh geus beda srekna kana hate. Komo deui panginten namun caket nya Kang. Is puguh bae lamun percaya mah ka Akang dihandapkeun eta tangkal loa teh aya liang anu kacida gedena dikira-kira sarua meureun jeung bedug mah. Gedena oge tah eta teh pinuh ku rupa-rupa oray kaya ning oray ulang jeung oray hejo, malah oray sapi oge aya. Waktosna kabujeng sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.